mikir aing eta si Sanja jeung si Jangkung. Wani-wani maling motor Kang Icep, Kang Cep. Sok ah. Lapar ilmu mainan lapar. Ala kesungan ko aing kenanya. Lama lah no badong. Aduh. Aing keluar an. Keluar naon teh? Aing kita rumah tangga ku bola. Mereka. Hampir ah. Pada kita rumah tangga berarti kawin meureun aing. Kenapa aing rumah tangga hungkul kawin hade atuh nyagis teh nya? Cuma ngomong deui meureun men. Teuing teh masalah ngobong teh. Apa aing rencana teh jadi pengusaha aing teh. Duh, kumaha tuh men? Berarti bang rencana tuh jelema teh bang bisa rencana tuh. Kurangnya Yang keadilan, buya tuh rencana ngajadi boga kolam. coba rencana terlaksana men, urang men. Kita mau kos mana? Janji jam 11 jam 1 rek datang. Tuh, anggar keluar arek pindah. Kan kawasan terek di imah heula masa teh. Oh, sia nya pindah. Aduh. Kumaha tuh men? Urang teh karek aprok meureun men. Kan nyade kobongnya mah men. Oh. Aduh, men gagal men. Kumaha tuh generasi yo kobong al bayrut urang ya. Gagal men Jadi kira-kira mangkatna. Aing rencana mah nya eta minggu hareup gitu ya. Rencananya eta. Itu lamun sanena rek keluar mah mending ayeuna bareng jeung urang pamitna di daerah ka Buya. Ayeuna? Heeh, bareng. Kira rada sore lah heuh. Heeh. Kenalan men. Ngopi na kopi. Ngopi, men. Aing mau kopi sia Oh, warung kebun aja ya. Kenaraon ya. Aing kudu ngawangkong pun rek kawin aing nih. Kalau tuh wangkong mesti hayu. Jadi ari hirup aku kudu loba wangkong. Sangka kobongan dong. Aing berangkat jeung aing. Aduh, udah aing bangun sia. Cing aing sia utang loba ting lobang wangkong. Aing. Sia kos bangkong sia. Pandian ku aing sia. Pandian sia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wa al-abdu al-murakabu al-mufidu alif naon? Alif naon? Oh, dari Al-Fatihah. Bilwadi. Tak apa poho deui? Asa ti kamari kita lapalkeun. Kamari mah apa? Eta apa? Kasaregeun poho deui. Coba balikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-abdu al-murakabu al-mufidu Untuk Al-kalamu walabdul murakabu. aku mangroes malicik nempo ulah nempo atuh. Apa geus apal oge kudu tawado. Ah tawadu teh Baca apal geus sarua. Is kitu. Al-kalamu walabdu al-murakabu al-mufidu bilwadi salah satun. Geus aja kitu we. Sok teu ka salah satun heula. Makana ari ngapalkeun teh kudu sing sungguh-sungguh mah. Tapi sungguh-sungguh betul-betul. Mana nih? Man. Mati. Wah cocok. Buat belum gitu gedang aja. Nah, bisa lah. Gedang, mati gerak. Mangga. Mangga enggak? Bonteng juga. Udah tahu ya, Bonteng Arab. Gedang mah. Aduh, bintang aduh. Terus sing loba mah. Aduh. Mantap jiwa. Nah,
Ada aja ya? Kudu ngatuh jangan ekses. Ieu mah cabe ayam. Pakai cabai jurik juga dia. Eta teh kumaha karena ieu nepi ka baranyok kitu teh. Biasa terwengi pas ngajar santrian teh eta aya budak dua anta preman sangar artinya Oh, kan kene tahu kene kayak kapok kene matinya. tidak gitu mah ditimpu ganggu botol tos kitu abdi di eta di ringkus di garbugan Wah, kumaha? oh iya tabu 9-an lah kangku Ayeuna urang nu karasa. caranya mah alhamdulillah mendingan lah tepati parah cara kerongi Tunggang ngomong. Anu teh di beres yo. Anak kucingna. Mun kitu euy. Mantap kan. Nyapa. Mun teu. Coba. Aku mantap. Mantap ngomong ada ngomong ya, Mang. Udah. Ayo atuh. Masih jalan. Keur ieu kesalin ada cepat cebur, palempang. Yang agak sana jenet. Mau keluar. Jadi betul tuh. Nah, Halo, ayo ngajak kadek yo. Mang ini Mang. petis yo, atuh. Allah aja. Ayeuna mah kudu hati-hati gitu ye. Ngogoroning di kota di lembur ge ayeuna pas dieu ini urang bang kieu loba nu ngancam. Ayeuna di Batur di itu di Jakarta di mana keur riweuh kebangkitan PKI deui. Kembali kos zaman baheula. baki dicaluliknya Kebantu para rubuh lah orang. PKI teh dengan partai komunis ngaranna ge atuh ah. ya negara kenapa siapkan sagalana bingung ka pamikiranna lah PKI teh. Padahal mana ge sarua meureun dengan Indonesia nya, tapi kurang pos kitu nah. Yang menghancurkan Indonesia keneh. Itu yang dikuasai ku manehna Indonesia teh. Kalau baki ini gimana ibu kan kieu? Sang mawa. Gimana kok? Maya di rumah. Sasia. Anu Allah. Siapa pernah ngerasa melak tuh? Emang mah itu. Siapa mana nih melak mah hantu sia? Emang udah lindungan. Aduh mana sia? Nunggu iya. Amunya. Oh. Nang minum lo. Lagi anak. Dah aman. Teh. Anak mah. Dah aman. Bebeja teh tak? Itu yang itu. Kebukan gua sia teh. Alisa. Model kuman tuang. Kede. Apa? Ya bebeja lah eta. Aduh, bener ya. Si Andi enak. Geus mejeuna ieu budak teh ngamalkeun ilmu ieu. Urang goroan lah. Urang omongan. Geus mejeuna ieu budak ieu ngamukim. Si Bagus. Nanaon sama ring nubuya? Emos poin. Man coba. Tukangnya atuh Mang. Oke. Urang mau bisa ngabangun deui atuh. Paling sia poin kene oge geus sia simkeun sia di dieu teh ngerakeun sia Dunia wani cokot bareng guru sia pagasa sia kitu poin kene ieu sia Yo ho. Ulah ngerakeun bangsa aing sia. Sia nek burung-burung sakalian ecrog-ecrog. ampun. Ulah ngerakeun we aing, gedang buya dipaling sia mah. Ngan sia lamun burung ye, ulah burung nu jadi maehan kiai. Pantenya pangonel. Ya mending we sakitu mah urang bisa bebageun naden menang maling ge daripada mangkondel kon segala-gala endah. Mending dari kitu mah. Maling da maksiat leungeun. Ayeuna koret urang kos pagawean korun. Kepaehna diiteureui ku taneuh. Ih, amit ah. Geus mah. Ulah sok digedekeun masalahna. Ayeuna urang bebeja we ka buya. Da buya ge pasti ngaridona di bebeja mah. Ayo kita pilih mana ge. Bukan kita. Ayo. kede Kuman men. Bangun
hostess teh. Sudah jadi sobring lah lagan teh. Sobring sama. Kon sudah. Kawan tosok maling, Mang. Kebeja heula nanon teh. Pelajaran. Nun, dadayana. Aduh meni asa unaman-uman deui we Mang. Maling gedang balik teu nyaho di padi galebugan. Tingali anu dilaluhur para koruptor. Korupsi jutaan rupiah masih bisa dadah-dadah we. Dina TV nempo. Hebat siapa baharinya mah. Santri. Santri. Bulan. Corona Kang Mer. Asal eta. Kang corona. Yung kopi aing. Bujil bau sia kos rabo, cuman rabo sampai. Mana santri teh kula. Net, aduh. Ya, punten we akang asa nyari itu awak jelas kamari. Pangucatankeun we nanya. Sakedap mah. Kumaha kenana? Oke sudah. Oh. Ayo aku main. Ngopi udah nih. Ngopi. Wah. Dah kitu ari ngaji mah nya. Ngaji mah kade ya, ngaji sing ayeuna boga rasa lain ayeuna hayang betah tapi karena butuh nya ngaji teh. Sabab lamun geus butuh mah maksakeun meureun gitu. Omong ke maneh geus muki mah geus boga pamajikan. Anak saya rek ngaji ge kagencet kedua ping-ping teh apanya mautul ilmi bil fahdaini. Aing minta ampun lo. Apa yang gimana? Sapola laur aya mah teh hampura karek naon ya? Naon? Bisa aing loba dosa gitu. Ngarumah sakit aing nonton barakajul. Iya pencetan kali poho. Ulah ningali kana kopi aing, ulah ningali kana dandanan aing, ulah ningali kana tingkah laku aing. Hate aingna terus terang aing nyaah ka kabeh babaturan mah. Yang bener hirup babaturan aing, ulah kosa aing, barakajul. Omong sentak sama orang babaturan. Apa ciri khas aing urang? Siap kudu bisa narima, kalau mah eta. Arek mana? Asal sekolah tuh gitu. Aing kudu euy sampai tuh. Oh, kenapa udah ke? Hah? Lihat keluar Mang. Cetak mata kayak kolot. Astagfirullah. Halus tau tiba. Halus. Anu ya? Saya mencalon. Insyaallah lah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bidadari dalam surga kita nih. Amin lah. Iya orang kayak cari pakeun maksudnya teh yo ukuran orang gara. Hah? Di mana? Lihat keluar di mana? Oh, kita Jempring na iya udah. sekolah udah kayak tanggal lainnya masanya dan dia besar itu masakan berpindah kan malah berpindah kawasan di Maret itu Kudu muar apa kosan? Urun bager deui ya. tampak aja ke badan Anya. hampura awal itu kan sadayana geus kalau ke pemieu bisi boga salah sendal nu kagasap anu nu kagasap Gila-gila keluar deh, gila keluar. Iya, ternyata itu ngomong kenal ya. Ang siapa nanti ya? Iya, bilang sampai perintah. sasalnya ke sadu gitu hampura Mungkin tidak. kita kolot orang Di pencetan orang kita saya. kan kita kudu pindah kudu keluar gitu kan mau pindah lagi gimana Jalan keluar ya kalau salah. Aing keluar net. Duh. Siapa mah ayo baturan Malaysia. Aing sebenarnya mah betakeun di titik pogong teh. Aing timu budak atuh hirup di dieu. Aing sasa kaboya geus asa kakolot aing ka ama geus asa kakolot sarua gitu. Kamarane geus asa kalancek geus asa ka adi ka serius. Kumaha atuh daya waktu geus urang papiran urang geus kieu. Heuh, hampura aing sok semua ka sok tekak tepuk heuh. Sia sing euceureuh di sama orangnya kasadayana orang si bener wae gitu kumaha tuh dah ngalaman Orang yang hampura. oh lain tak hayang gitu dah kumaha tuh bener wae gitu urang teh hampura we gitu si urang bagus.
Tapi lamun suatu saat aya preman nu ngaroga hal kai pesantren mah kontak aing kok sia. Ada siap pemasangan si buku hidup sia kan. Wala insyaallah sarihan mamilu aing rapat kali berangkat gak siap. Bodoh atuh. Aduh, telepon ya tuh ketua MUI. Kehidupan ke dunia teh asa heuri teu ngarasa korek bae gitu di dieu teh. Tinggal ngarubah kurang semerenah hari geus ngarasa kalakuan kamari salah mah tinggal ngarubah nah. Ya eta ngarubah oge kudu aya prosesna heula. Bener emang kudu proses. Kudu langsung da. Teh kudu kumaha ya teh. Tipe bisa. Kira adurin teh kemaran aja guys, dokter bulan teh. Eta cenah mah si Jarot marek naon rek rumah tangga naon doakeun we sing barakah salamet kumaha ge. Hore si ieu, sate si Memet ka mana si Rahmat? Sate ketemu tadi. Ka warung sugan non guys. Ka warung tinggal we saya teh mules. Berarti ayeuna ku abdi dikerahkeun para santri sena siap siaga ya, sena melindungi para kiai nu aya di daerah kuring ya. Halo. Duh. Ya sinyalna ya orang PKI juga ya sinyalna ya. Negara beling itu pakai. Sanes si mada leuweung sanes beling. Nah, kumaha urang teraskeun ya Pak. Kumaha jadi sana saya. Masing-masing. Mohon siap ke kuring dilaporkan ke RTDD lah. Yang eta ka santri kira-kira lamun aya nu galades dina ngararoba itu di pesantren masing-masing PKI wartoskeun ka majelis tadi mungkin dina acara wapenan ibu-ibu. Siap Pak Ketua MUI, siap kin ku abdi dikondisikan ya barudak sena ngaronda lah. Mohon gitu nya Pak Kiai. Mohon nya atur henteu nya atur nuhun informasina Pak. Ya, mangga. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, kenal aja mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rod. Cari. Aya naon Rod sinarieun? Bade pamitan Buya. Bade pamitan ka mana ieu teh? Sok pagapuh Piwarang nikah itu Buya, bade mulang. Piwarang nikah kusaha ieu teh? Niat karena Allah tina hate apa karena paksaan ti kolot maneh? Ngaleuteulah tah, biar ada cenghar, sigan aus nih. Jajan tara maneh mah. Buya bade ngeuh. Moal. Ditampi Buya. Mangga. Abdi teh hoyong dipangisihorohankeun Buya. Kita gitu. Saya seorang orang mana gitu kan. Namun pun biang teh atau sedang toskeun istri nama sareng nu abdi asem. Aya baraha calonna? Aya 7 Buya. Nya kuring mah tibang nitip ka maneh Rod. Sing boga rasa tanggung jawab teh ngajalankeun rumah tangga teh. Da lain sapoe dua poe ngajalankeunana. Kayak ngis boga turunan, ngis boga putra sing boga rasa tanggung jawab kalau jadi anak warah ke jalan anu bener udah teh gitu. Emang sakitu ngaran calon Sarkom Buya. oh jadi nami calon istri teh Sarkom ya. Muhun Buya. Coba ya nama orang istihorohan heula kan jadi calon maneh teh Rod. Iya Rod. Sae emang anak rumah tangga jeung eta mah niatina hate maneh mah. Tapi lain karena paksaan kolot meureun eta mah. Sanes Lahir Buya. batin maneh geus siap. Muhun Buya. Sae nganitip lobakeun wakiah. Insyaallah Buya. Tah ayeuna maneh ang rek naon Pak? Abdi teh bade pamit Buya. Da upayun ge saur pun sepuh teh mondok teh
emang di masa ayeuna tenang kaluar tenang pindah tenang alih abdi teh kadi teh bade pamitan ka Buya sareng hoyong istihorohankeun pamit pindah ka pesantren cuman mau langsung pindah bade di bumi lah gitu. Oh gitu. Saya nyari ngaranna milarian ilmu mah reka nu mana wae ge hek bae nu penting jalurna bener singa jalur neka dieu neka ditu oge da sarua gitu nu penting mah tadi teh kitu ngajalur bener manfaat mangga wae ieu mah reka mana-mana oge ngan ulah miceun hiji jadi santri jadi murid ulah miceun kanu jadi guru eta insyaallah ya Jarwo dia lah kasep Bulan Bu ya. dia lah wo kasep ya namanya wo besok ngaji mah kitu kasepan teh terjadi preman kucel coba ayeuna ka pondok gorowan si Rois di warang ka dieu nya kade salah si Rois gorowan di warang ka dieu di warang beresan acutna sareng kita mencandakan ka dieu Mau lagi. nya kade tong ngawadang heula Pedapnya Bu ya. nya Ini kan di tangan itu. hah Di tangan itu. kumaha Di tangan itu. ngomong Di tangan bebek pakaian. Kita oke benekeun geuna. Terus teh kayak mah Bu ya. Terus ada kenal-kenal. Oh iya. Ban. Ada. Ban. ya tuh bantuan orang beresan kita Ayo. punten Bang ya ditinggal pergi Mana ada? Tunggal. curhat Assalamualaikum. Bade naon Buya Pada pulang lagi kan beres panil rek nikah cenah ieu. mohon cenah Sokan rasanan. ya mah mohonkeun doana sareng ridona gitu ka Buya. Jadi doakeun kasih sarea ge kasih jaros, rek kasih hobi, rek kasih jaros rek maneh sing manfaat lah dari ilmu teh. Itu kasih saya itu dipilih-pilih ieu. Kabehan asa geus jadi anak kasarea ge. Sama cenah aan ayeuna bade pindah bade ngali gitu ya heuh. Mangga nu penting mah ngarap ilmu anu manfaat eta ditip kuring mah. Ayeuna jaro trek nikah mangga ada niatina hate mah. Ngan kade tadi tah omongan tadi nitip kuring mah. Sing boga rasa tanggung jawab. Nah, ayeuna maneh is tak geuningan katingalina teh maneh ayeuna geus pantes ngamukin. Ya kami teh kan biasa naon Sararea ge teu aya anu sampurna ieu. Lain biasa naon. Ari niatina hate urang mah hayang ka jalan anu bener. Eta doang kuncina mah. Boga rasa tanggung jawab, urang niat bener hayang ngamanfaatin ilmu, hayang ngamalkeun ilmu. Sok ayeuna mah geus dewasa. Doakeun kuring ka sasare ka sararea ge. Ayeuna maneh ro tadi teh nya sing bageur manehan. Kering. Ya kumaha da geus waktuna kieu meureun geus diatur meureun jalana. Tak ayeuna mah kasararea kitu we. Ka maneh rod, ka maneh is, ka aang, heula maneh mah wok can beresin tiluan heula. Sok mangga ayeuna mah. Jalani masing-masing. Jalan anu bener, di boga rasa tanggung jawab. Sok mangga di kasorean mana. Enggak pun pulang Buya. Sudah anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
aneh wo. Tadi panti bang tita ngaguruan Rois. Enak kemana milu di kadirek naon ta teh wo. Jadi gitu punya. Abi mah terus telang we. Tadi teh abi teh maling. Naon? Maling.